Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa, para siswa kalih sepuhna anu nuju nyakseni ieu pidangan televisi edukasi. Mugia sinareng salamet nyarengan Bapak, Ibu, saderek enggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, rehna urang tiasa patepang dina acara ngaguar pangajaran bahasa Sunda. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer ti MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut anu dijomantarakeun langsung ti Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, alfukahna gawe bareng MGMP BS SMP MTS kalih Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan bahan pangajaran bahasa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 2 anu ngawungku 2 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae anu baris dipidangkeunana. Kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan luyu sareng maksad tujuan anu ngajanggelek dina kurikulum bahasa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa nu dipikanya tur dipikareus ku ibu. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngalaksanakeun diajar sanaos ngalangkungan virtual. Wilujeng tepang deui sareng ibu dina raraga diajar virtual ngaliwatan video sareng modul pangajaran bahasa Sunda. Mugia Allah maparin kalancaran ka urang sadayana. Sataacan urang ngawitan diajar, hayu urang sasarengan ngucapkeun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Barudak dina lawungan kahiji nu bade dipedar nyaeta ngeunaan pakeman basa. Cik, saha nu uninga atanapi kantos ngadangu kecap pakeman basa? Naon ari pakeman basa teh? Tacan aya nu uningannya. Hayu sateuacan medar materina, hayu urang uningan heula kompetensi dasar sareng tujuan pangajaranana. Kompetensi dasar pakeman basa nu kahiji nyaeta ngidentifikasi kabeungharan pakeman basa Sunda jeung ajen falsafah kalawan merhatikeun struktur, fungsi sosial jeung aspek kebahasaan. Nu kadua nyaeta ngalarapkeun kabeungharan pakeman basa jeung ajen inajena kalawan ngamangfaatkeun media sosial. Sarengsengna ngaregepkeun pedaran hidup dipiharep bisa kahiji mikawanoh pakeman basa dina kahirupan masyarakat Sunda. Nu kadua nyebutkeun wangunan sareng ciri-ciri pakeman basa Sunda. Nu katiluna mikawanoh papasingan pakeman basa Sunda. Pikeun mikawanoh nu kumaha ari pakeman basa Sunda, hayu urang sasarengan ngaregepkeun contoh pakeman basa dina kahirupan sadidinten ngalangkungan tayangan ieu. Nu kahiji contoh pakeman basa dina artikel, mangga diuningaan.
kadua contoh ngalarapkeun pakeman basa dina biantara. Nu katiluna contoh ngalarapkeun pakeman basa dina paguneman sapopoe. Sabada hidup ngaregepkeun cara ngalarapkeun pakeman basa Sunda dina kahirupan sapopoe. Ayeuna mangga regepkeun ieu pedaran kalawan daria. Pedaran materi ngeunaan pakeman basa ngawengku kahiji aya wangenan, kadua aya ciri-ciri, nu katilu aya papasingan. Nu kahiji wangenan pakeman basa. Secara hartina, secara perkata, pakeman basa disebut oge idiom. Enten dina bahasa Indonesia mah istilahna idiom. Idiom teh asalna tina bahasa Yunani idios, anu ngandung harti khas, mandiri, khusus jeung pribadi. Sedengkeun harti dina kamusna, harti idiom teh nyaeta wangun basa anu khusus tur mandiri sarta ngandung harti anu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalantrahna nurutkeun harti tata basa. Pakeman basa oge lamun dihartikeun nama nyaeta disebut oge prase idiomatik. Janten lamun dina pangajaran bahasa Indonesia mah pakeman basa teh hartosna sami sareng prase idiomatik. Salajengna ngeunaan ciri-ciri pakeman basa. Nu kahiji basana tos matok atanapi pakem pageuh teu tiasa dirobih-robih. Contona kumaha? Contona kecap gede hulu. Nah, gede hulu teu tiasa dirobih sareng alit hulu. Tos pakem teu tiasa dirobih. Anu kadua ngandung harti injeuman atau napi harti konotasi kiasan. Contona tinu tadi gede hulu hartosna sanes ageng mastakana, sanes nuduhkeun kana ukuran mastaka, tapi ngandung hartos kana karakter atanapi sifat, nyata sombong atanapi adigung. Anu katilu diwangun ku kecap atanapi kalimah. Contona nu dina wangun kecap eta aya gede hulu, amis budi, hulu putieun. Anu dina kalimah nete taraje, nincak hambalan, agul ku payung butut. Eta contoh pakeman basa anu ngabogaan ciri dina wangun kalimah. Anu kaopat nyata ngandung unsur amanat atawa papatah. Contona dina nu wangun kalimah ulah adean ku kuda beureum. Hartosna naon barudak? Ya, adean ku kuda beureum teh nyata naon? Ginding ku papakean batur. Didinya aya kecap ulah, berarti hartosna yen sepuh urang teh mamatahan ka urang sadayana teu kenging ngagaduhan karakter adean ku kuda beureum, nyata ginding nganggo pakaian batur meunang nginjem tah teu kenging. Ya. Anu kalima nyata mangrupa mamanis basa atanapi pangantep basa. Ya, urang Sunda kawentarna naon somea, teras naon deui tara resep nyinggung perasaan batur. Ya, eta teh kalebet karena ciri-ciri pakeman basa. Salajengna satos hidup ngaregepkeun pedaran ngeunaan ciri-ciri pakeman basa, hayu urang lajengkeun kana mikawano papasingan pakeman basa. Naon we pakeman basa teh papasinganana? Hiji aya nu disebut paribasa. Nu kadua babasan, anu katilu rakitan lantip, anu kaopat kecap hiasan, anu kalima cacandran, anu kagenep uga,
anu ka-7 candraskala, anu ka-8 repok. Dan papasingan dina Pakeman Basa teh aya 8 anu kedah dipikawanoh ku hideep. Saparantosna ngaregepkeun pedaran nembe. Kumaha ayeuna mah tos uningan? Naon ari Pakeman Basa? Ciri-cirina sareng papasinganana? Nah, pikeun nguji kamampu hidup dina maham kesi pedaran, mangga walar pertanyaan kieu. Insyaallah minggon payun urang pedar ngeunaan papasingan Pakeman Basa Sunda nu langkung jentre sareng conto-contona. Mugia pedaran dinten ieu biasa kacang kampu hidup sadayana. Keng hilap pancen anu tadi dikerjakeun sing taliti. Alhamdulillahirabbil alamin. Pungkas catur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa didugikeun tirengrengan MGMPBS SMP MTS Kabupaten Garut mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadayana enggoning ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, boh bilih salami ngadugikeun aya anu teu sapagodos, wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cag sim kuring amit mundur, pamungkas sanggem, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.